warahmatullahi wabarakatuh. Rengse Abdul Muthalib biantara teu kaleket. Buriak masyarakat Mekah bubar katawuran muru ka imahna masing-masing. Erek gegemo pikeun miang ngungsi ka luhur gunung kaluar ti kota Mekah. Isuk-isuk geus katingali abrulan masyarakat Mekah ngalet ngengkeuy ngabandaleut kaluar di jero kota Mekah muru ka luhur-luhur gunung. Barejeung bibirna teu lareureuh ngadarongeng magunemkeun kalakuan Raja Abrahah anu baris ngancurkeun Ka'bah. Aki untung ganjang deui leumpangna. Ya kami mapan geus raripo atuh. Dasar ni kohatku maneh. Heuh aduh sing ati-ati leumpangna. Lapan ieu kami keur nanggung gemolan. Atos atuh Aki, nini ulah pacenta-centa wae. Ayeuna mah hayu urang enga-enga muru ka Gunung Uhud we anu caket. Bener Nyai, hayu urang ka Gunung Uhud we anu rada deukeut supaya henteu jauh teuing dina mangsa mulang. Da sigana amun aya naon-naon mah moal nepikeun kakeuna ka Gunung Uhud jeung deui supaya urang leuwih etes ningalin baris kajadian di jero kota Mekah ka Abraha. Lain nya eta meni wanian kitu Raja Abraha. Teu apaleun kitu carita-carita zaman baheula. Jalma-jalma anu rek ngaguna si Ka'bah mah lian ti meunang bebenteng ti Akhlunasi teh kapan aya nu ngajagana. Sabaraha ribu jelema ti keur zaman Nabi Ibrahim keneh anu geus ditumpur ludeskeun ku Allah. Eta kabeh teh pan gara-gara jalma boga tekad hayang ngancurkeun Ka'bah. Leres ece, tapi moga-moga we urang mah sing ulah kabalerang ngeunaan Abraha aya wartosna mah cenah eta mah jalma anyar datang ti Afrika ngajajah ka negeri Yaman jeung deui da basa paguneman sareng Kanjeng Raja Abdul Muthalib oge pan ngangge pantar jemah basa eta teh menumbutkeun wartos mah nya ku kitu teh mah abong jelema keun aya nu urang saksian kumaha hayang nyahogetuk batu ke jebur caina. Gitu obrolan masyarakat Mekah sajeroning laleumpang muru ka tempat pangungsiana masing-masing. Nincak waktu sore nalika panan poe geus tunggang gunung kota Mekah estuning kosong tae jalma hiji-hiji acan. Di tempat sejen katingali pasukan gajah anu dipimpin ku Raja Abrahah eukeur tatan-tatan baris arasup ka jero kota Mekah. Teu kungsi lila kadenge Abrahah marentah prajuritna supaya ngamimitian lempang. Dikeun sakabeh pasukan gajah. Maju! Legedeut pasukan gajah pimpinan Raja Abrahah ngalet ngabandal kemat-kemat jetang pinang muru asup ka jero kota Mekah. Sora gajah anu cing garowak, sora jalma anu cing gorowok estuning nambah ketir nambah keung pikeun masyarakat Mekah anu keur nyaksian di luhur-luhur gunung. Saenggeus lempang kira-kira 2 km jarakna reg aletan pasukan gajah pimpinan Raja Abrahah eureun lantaran di hareupeunana geus katingali wangunan Ka'bah. Teuing kumaha sabab musababna Dzunapar anu harita masih keneh jadi tawanan Raja Abrahah manehna bisa leupas tina babandan sarta lumpat muru ka Mahmud pimpinan para gajah. Satepina teu antapara gajleng Dzunapar luncat ngegantung dina ceri Mahmud. Pok ngomong tarik ka Mahmud. Mahmud, diuk. Di hareupeun anjeun teh bumi Allah anu kacila mulyana. Lamun ceuk anjeun kumaha wani cucungah tan wani anjeun balik cilaka. Diuk. Memang Mahmud lain gajah anu biasa. Ngadenge omongan kitu anu kaluar tina bibir Dzunapar brek wae manehanana depa teu beunang dionget-onget. Ayeuna geuningan geus diuk ya. Si Mahmud, kami kudu nyelamatkan diri. Ulah nepikeun ka kami ge kaboa cilaka. Ku ajab ti Allah, ayeuna kami rek lumpat. Saenggeus ngaharewasan Mahmud berbet wae Dzunapar lumpat sakalumpat lampet muru ka gerbang Bani Syaibah. Kocapkeun Mahmud manehna tetep depa teu beunang dionget-onget sok sanajan ku pasukan Abrahah dirojok dipecut nepi ka balboran ku getih kaayaanana. Tapi aneh saupamana eta gajah dibalikeun ka panto Bani Syaibah pikeun mulang ka negeri Yaman, gajah teh langsung
nangtung bari jeung rek leumpang muru ka gerbang Bani Saebah. Kulantaran Mahmud teh mangrupakeun pimpinan para gajah nya mun sabah gajah-gajah anu sajian oge nurutan sakumaha peta lakuna Mahmud. Ningali kaayaan kitu Raja Abraha kaget luar biasa rek teu kitu kumaha lantaran ningali Mahmud ngadat dina mangsana arek ning hareupan pagawean anu gede. Pasukan sakabeh antepkeun si Mahmud. Ayeuna eta Ka'bah urang serang usara. Ayo serang, maju. Ngan tinggal memeteran deui jarak antara pasukan Abraha jeung wangunan Ka'bah. Mendadak kadenge sora angin ngakuruh bari jeung langit angkeb nu taya papadana. Raja Abraha anggar paparentah pikeun maju sok sanajan sorana awor kasaput ku angin anu leuwih tarik nu guruhna. Sedengkeun di langit katingali aya gunungan hidung anu gede kacida sarta maju nyampeurkeun ka pasukan Raja Abraha anu keur rek ngancurkeun Ka'bah. Saenggeus deukeut ka karak sidik sing horeng si mana horeng anu ngagulung hideung di jomantara teh tayalian ti manuk ababil mangrupakeun utusan Allah mawa batu-batu neraka pikeun ngancurkeun pasukan Raja Abraha. Sok sanajan angin ngakuruh matak bika keungeun tapi hawa kacida panas nyongkabna pangaruh tina batu-batu anu dibawa ku manuk ababil di neraka. Saenggeus manuk-manuk mayungan kasakuliling pasukan Abraha urusuk wae batu anu dibawana teh dihujankeun ka pasukan Abraha. Kocak dengekna anggahota pasukan anu katibanan ku batu tina neraka jeung gemuruhna angin anu ngaguruh pika keungeun estuning awor mata keung kadengena. Pasukan Abraha anu jumlahna ribuan henteu ngabutuhkeun waktu lila langsung harita keneh ngemasing pati teu mekaning perlaya patulayah di hareupeun Ka'bah nepikeun katarutung kaayaan awakna. Allah Subhanahu wa taala ngalanggengkeun ieu lalampahan Raja Abraha dina Al-Qur'an surat Fil surah ka-105 5 ayat anu unggalna Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naha maneh teu nitenan kumaha pangeran maneh nindak ka pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Naha lain tipu daya geus digagalkeun ku anjeunna. Wa arsala alaihim tayran ababil. Jeung anjeunna ngeprakeun manuk abrul-abrulan pikeun ngabinasakeun maranehna. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ngabaledogna maranehna ku taneuh nu ngabatu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nya anjeunna ngajadikeun manehna rugul lir daun dihakan hileud. Kurohakana eta kajadian anu antukna masyarakat Mekah ngajadikeun ngaran taun. Eta mangrupakeun sabab musabab ayana perhitungan taun gajah.